samparkeun ka imahna. Nah, gampang teh nginjem duit. Pasti si Cato dibayar utangna. Bisa aja di imahna. Pasti bakal atoheun. Dibutang geus saminggu teu dibayar-bayar. Assalamualaikum. Salam. Cek. Rek naon, Mak? Ari ojek kunaon? Ditelepon tadi angkat. Anya mau pakai nyanyi duit, mau yang angkat lagi. Meni sok udon. Tetap biasa, namun telepon teh pari masa minjem duit, anya narisan mayar wae, mau jadi mana? Nah, dari ojek maka dia ngomong gitu. Cek, nya orang rumah saja mah susah, tapi dah orang oge tuh boga hutang teh sebenarnya mah. Atuh nah, anya minjeman wae. Ye, cek ulah abang-abang ojek ayeuna keur aya keur beunghar, keur jaya kaduluran sangsara teh meuni nyepelekeun. Eueuh, cek urang oge boga teh hayang sangsara. Eueuh, urang oge hirup kudu sangsara. Angger cek sarua urang ge hayang mah beunghar. Asal ojek apal, urang teh nelpon ojek teh lain pinjem duit, urang teh SMS ojek teh lain pinjem duit, urang teh rek mayar, cek. Eueuh, cek dulur anu hayang nyusakeun anu jadi dulur. Da urang oge lamun teu tercipta ku sangsara mah teu sudi urang teh kudu nginjem duit ka ojek. Ojek teh ulah abang-abang keur beunghar, ulah abang-abang keur jaya. Adi nelpon oge wat teu ditarima disangka teh urang pinjem duit. Tah cek, utang nu kamari ku urang dibayar, Lain ngomong teh mayar utang ketimbang uang ngambek. ye dengekeun urang sadara, urang saturunan, kolot bapak indung sarua. Tapi dah cek nasib jelema mah moal bisa disarua-saruakeun. Ayeuna euceuk gede milik, menangkeun salaki nu gede usaha. Urang ayeuna keur susah, menangkeun salaki nu alak kadar usaha. Buang ke mah jaga teh euceuk teh bakal susah. Siga urang ngarasakeun ayeuna, engke euceuk teh bakal ngasihkeun urang. Mata ulah abong keur aya, hirup mah ulah adigung. Kudu inget, nasib jelema mah teh beda, teu sarua. Sok tah ceuk, abdi dibayarkeun abdi nganuhun ka euceuk. Hampura itu nya, ye. Nya kebae Sampai hampura we. abdi nuhun eta berek balik ayeuna. Nuhunnya teh nya. Atuh apa teh